urang ge lamun urang merenung ka muriang urang kurang muriang dibere leuleus di mah bae ku ari matus di mah diajak ku babaturan ka diembung ka ditumbung lantaran boga panyakit leuleus sesek kurang gairah secara zahir mah karunya secara batin mah nu biasa nyana adur-aduran maksiat jadi henteu nu biasa nyana adur-aduran obrot jadi henteu nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah nu biasa na tilok maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok tuh kan aya rahasia urang teu paham rahasia Allah endeup ngabalikeun Allah ka dirina aya nu ku gagah aya nu ku ilmu aya anu ku dunya aya anu ku muriang eta mah urusan Allah mah urang teh kembalilah ka Allah ditingali hikmah-hikmahna masyaallah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal ya Allah nyaritakeun ka Kangjeng Nabi tentang negara-negara nu ahlina disiksa ku Gusti Allah supaya Kangjeng Nabi teh hatena tenang ngabeberah ka hate Kangjeng Nabi bahwa horeng umat nu baheula teh ku bangkawarah ting ka rasulna ka nabina teu percaya ke Kangjeng Nabi teh boga ukuran horeng aing macan sabaraha dibandingkeun jeung nabi-nabi nu baheula aya tenang kahiji nomor kadua na timbul rempan mun umat nu baheula teu percaya ka rasulna ka nabina disiksa ku Gusti Allah atuh tenutup kemungkinan di zaman kaula ge di mana-mana umat teu nurut ka kaula teu iman ka kaula tumeureun sarua bakal disiksa inggis Kangjeng teh masyaallah numantek ku Gusti Allah dijelaskeun tilkal qura itu negara-negara allati marzikruha nu geus kaliwat dituturna disebutna tadi mana hiji Kangjeng Nabi umatna disiksa dua Kangjeng Nabi Lut siksa negara jeung umat ilu Kangjeng Nabi Hud kaum Ad kaum Samud kaum Lut kaum Syuaib siksa Gusti Allah masya Allah etalah negara-negara anu ku kaula disiksa umatna cek Gusti Allah na kuswanika kukulan wagung ku kaulan wagung dicaritakeun ka anjeun ya Muhammad wa Muhammad min ambaiha tina berita-berita ahlina anu bangkawarah teu iman ka nabina masya Allah lamun urang kuari ka Irak baheula di Irak Selatan teh di dinya lah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkeun di dinya pula lah Kangjeng Nabi Nuh teh diutus kemudian dakwah Kangjeng Nabi Nuh teh 950 tahun tetep bae umat teh bangkawarah biasa teu percaya datang ka Kangjeng Nabi Nuh ditanyaeun kapal di dinya ayeuna Kangjeng Nabi Nuh nyieun kapal dakwah ka Kangjeng Nabi Nuh kade ieu mah lain sakapal-kapalna yuk nu iman ka kaula narae ka dieu cak masyarakatna sagala jeung kapal di leuweung di lembur kapal mah di laut Nuh beuki edan mah tidinya lah mulai keluar cai Kangjeng Nabi Nuh jeung nu iman naik di mana eta Irak Selatan terus ke Tajikistan terus ke Afghanistan terus ke Turki sababaraha negara eta Maroko terus datang ke Spanyol jadi lain lalagaan tama encan aya sejarahna banjir seperti kitu datang ka kuari encan aya eta mah hiji
datangkah kapal Kangjeng Nabi Nuh teh mendarat singgahna di Gunung Judi Ararat. Eta pan lain lalagaan lamun datang ka gunung banjir pohara jasa Pak. Sabaraha negara eta. Dicaritakeun ku kaula nu agung cek Gusti Allah. Bejakeun Muhammad ka umat anjeun mun bangkawarah teu percaya ka anjeun, teu ngimankeun ka kaula jeung ka anjeun teu nurut. Moal jauh. Sarwa. Ya Allah. Mana deui? Umat Kangjeng Nabi Hud kaum Ad di mana ieu? Yaman dekat Hadramaut. Di dinyalah Kangjeng Nabi Hud dilahirkeun, di dinyalah diutus. Di dinyalah dakwah teu percaya umat dibere angin anu pohara jasa. Mana deui kaum Samud Kangjeng Nabi Saleh. Di mana lahir Kangjeng Nabi Saleh? Di Hijr nu mantak dina Al-Qur'an aya suratul Hijr. Etalah madain Saleh terus ka Yordan ka dieu. Dakwah Kangjeng Nabi Saleh alaihissalam dibere mukjizat sapi. Mana deui Kangjeng Nabi Lut kaumna disiksa. Di mana eta? Yordan, laut mati, Sodomi. Ye Yordan, ye Palestina di dieu tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina, Israel di dieu aya ngaranna negara atau kampung Sodom. Di belah dieuna laut mati, etalah di dinya Kangjeng Nabi Lut. Naik ka dieu dibantingkeun, diangkat siksaanana, taneuh di kaluhur langit ke dibalikeun ka handap. Masya Allah. Bijakeun Muhammad ka kaum anjeun. Homoseksual baheula umat Kangjeng Nabi Lut alaihis. Kaum Kangjeng Nabi Syuaib. Kangjeng Nabi Syuaib melanjutkan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Setelah Kangjeng Nabi Musa pupus. Kangjeng Nabi Syuaib mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Dilahirkan di Madian. Kemudian Kangjeng Nabi Syuaib lahir di Madian, kemudian maut di Madian. Nah, Yordan didinya lah disiksa kaum. Kurang kumaha dicaritakeun ku Gusti Allah. Nah, ialah naqussu alaika min ambaiha. Oke. Ieu mah hanya sekilas-sekilas cek Gusti Allah dihareup bakal didongengkeun hiji-hijina nabi-nabi, rasul-rasul teh sakedeung deui. Eta kumaha? Walaqad ja'atuhum rusulum bil bayinat. Nyata jelas yakin datang ka eta kampung, ka eta negara, ka eta ahli-ahli negara nu tadi dicaritakeun rusulum utusan-utusanna ti Gusti Allah. Lain make tangan kosong kabeh ge bil bayinati dibere mukjizat ku Gusti Allah nu nyata jeung jelas. Lelenya ngahadiran kana mukjizat, tapi pamakan uliu minum sama sekali teu ngimankeun bima kadzabu ku sebab kakufuran anu nyana geus ngabohongkeun. Tetep bae tata dina memeh datang rasul kufur, sageus datang Kangjeng Rasul teh mawa mukjizat nyana mempertahankeun kakufuran, kufur bae siksa ku Gusti Allah. Masya Allah. Bima kadzabu min qabl. Umat Kangjeng Nabi Nuh teh kufur ka Allah, diutus Kangjeng Nabi Nuh mawa mukjizat Kangjeng Nabi Nuh teh, tapi tetep bae nyana mempertahankeun kakufuran memeh datangna Kangjeng Nabi Nuh siksa. Allah karim. Kaum Ad bangkawarah kufur ka Gusti Allah diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Ininya Kangjeng Nabi Hud diutus dakwah. Umatna tetap mempertahankan kakufuran sakumaha memeh datang Kangjeng Nabi Hud sanajan mau mukjizat kufur bae siksa ku Gusti Allah. Masya Allah karim. Kitu kene Kangjeng Nabi Saleh. Kaum Samud teh bangkawara teu percaya ka Gusti Allah, diutus ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam dibere mukjizat sakumaha kahayang masyarakatna,
tapi tetap bae mempertahankan kakupuran sakumaha keur memeh dihitungkan diturunkan diutus Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam atuh disiksa ku Gusti Allah kabeh karana itu. Nah iya urang di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus sabaraha siksa Allah anu ku urang karandapan kadeuleu tsunami teh gempa teh angin teh poek teh gunung teh eta kunaon ku sebab teu percaya ka Allah atawa ka hukum-hukum Allah ngalecehkeun ka hukum Allah geus biadab manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah tapi teu percaya ka Allah dibere hukum ku Gusti Allah tapi nyeun hukum sorangan iya siksaeun anu mantap kurang hati-hati kuari masyaallah rempan baheula nu mabok tengan di Grogol doang di lapangan Banteng di Jakarta tapi kuari manu mabok di handapeun Tangkalawi hareupeun 5 urang gigireun 5 urang baheula nu zina teh di Jakarta di Bandung kota gede kuari mah di lembur-lembur baheula manu maling teh copet ayeuna di bus kota Gamadi jeung sajabana kuari mah pamalingan di 5 urang baheula mah hayang nonton film teh kapan di gedungna aya gedung film kuari mah ieu layar film di babawa ngaji layar film di babawa kiai nu mawana gede keur ngisi nonton film bae deh ieu dek kumaha lalakona hese kasadar baru dek jadi wali aya nu ngomong kieu malah mah kiai asana kula mah lamun ka mana teu mawa HP teu betah lantaran asana paremun obam dabo eta kiai pohara jasa masyaallah lain pepegatan jeung makhluk lain pepegatan jeung dunia endahan naon kitu ngaranna nyieun jaringan tapi nyana dek ngembangkeun agama ngembangkeun ilmu moal bisa ilmu Allah moal bisa pakai jaringan zahir ilmu Allah mah make jaringan batin ta'alluq galbu urang ka Gusti Allah deket urang ka Gusti Allah makin kapercaya ku Gusti Allah makin deket makin kapercaya di mana urang bus kadinya ayalah dina ma'rifatullah wa rasuluh Allah geus percayaeun ka urang sebab dek dikukumahakeun ge nyana di bawah lindungan Allah lain make jaringan make organisasi gaji supaya loba wow pakai surat undang terus dihubungan capek ngaji gos gitu emang ulah kena kieu kitu lain ulah ngan kena nyeri hate nyeun undangan 1000 nu datang 100 ge jeung tihang aya 10 berarti 90 capek maning diri urangna bersihan deketkeun ka Gusti Allah pegatkeun urusan dunia pegatkeun urusan makhluk eta mah hate hayu bae ka Gusti Allah makin mencrang herang blus indah teu meunang ngadenge tongtrong ngajung ngorenjag bae ngorejat asal gede tongkrong ngorejat kok mau nu jualan tongkrong ngorejat jasa terus gitu tah eta bersih hate karena masyaallah kuari matung ti mimiti kiai nangis kos kararia komo pemerintahan najun nu negor ka pemerintah eueuh di zaman Gus Dur mah dibuka lebar-lebar teh demo teh dibuka sakahayangna ayo hayang nyaho cak Gus Dur kumaha kemudian dipanggil diterima sok adu argumentasi dibuka lebar-lebar teh di zaman Gus Dur ulah aya sekat antara pemerintah jeung rakyat sebab lamun pemerintah teh dek urusan rakyat lamun aya hijab aya sekat dek kumaha ngurusanana dibuka lebar-lebar demo diunggal negara diunggal kampung ayo ngan demo ulah sademo-demona siapkeun argumentasi madap tanya argumentasina ya dijawab ku Gus Dur makana kieu makana kieu kumaha maneh anu teu cair kabeh dibuka lebar setelah Gus Dur langsung SBY masih aya keneh 60% demo masih aya keneh diganti ku ari ku presiden urang terkurus sedunia masalah emang presiden urang kenyataanna kos gitu masalah eta ge cak nu lintuh ngomong gitu ge kumaha tak ku ari tidak
tidak ada demo, bahkan hampir undang-undang kembali ke zaman Soeharto. Namun demo bisa tembak tempat, encan sampai kadinya mangan direncanakan temenak sekat makin jauh. Di zaman Gus Dur dibuka sekat, rakyat jeung pemerintah tidak ada sekat. Hei, pokoknya mah nanya naon, beurang penting silahkan di zaman Gus Dur mah. Tapi kuari, awas demo-demo, awas informasi dan lain sebagainya. Emang kuari gitu. Siap. Jadi geus teu wani kuari mah. Nyara baris nyarana bae, urang nonton nyana. Teu bisa dek laporan. Lamun anak geus teu bisa laporan ka bapa, deuk kumaha jadina. Kula masuk inget ka dongeng baheula di zaman gitu di India zaman tabiin. Aya seorang pemimpin India Islam. Harita keur carita pongaran. Nyana nyun lukisan. Bede jeung bagus. Lukisanana gandrung kan di India mah gandrung tanggal gandrung. Lukisan tangkal gandrung nu gandrungna keur meujeunna buahan. Didinya ayam manuk enclak di buah gandrung, kemudian bari macok gitu talukisanana. Wah, indah jasa, bagus jasa juga gede, tempelkeun di hareupeun istana raja. Kuabe punggawa-punggawa mun kieu mah bangsab, itu kerabat-kerabat kerjaan wae di istana ningali jeung supaya itu mengomentari. Wabeh komentarna nu mistek bagus hebat memang bener bagus. Kuari diundang di kalangan tokoh masyarakat, geus giliran pejabat ngabaguskeun kabeh tokoh masyarakat konglomerat kabeh diundang supaya neuleuh lukisan tersebut. Wow anu teu ngalem kuabeh memang bagus, kuabeh ngalem jeung bagus. Kuari di kalangan rendah si miskin salembur cokotan coba si miskin gumaha terhadap lukisan ieu. Begitu nolo si miskin mah tu ngaranna ge miskin ieu jeung bodoh pan. Atuh teu bisa ngadilai nya mah. Ngan aya salah saurang miskin jasa cumplang campling. Kanya saurang ieu bagus tah si eta. Kumaha lukisan? Cek ulama ieu lukisan teu bagus. Kaget atuh. Wah, sana dibunuh cenah mah kurang. Teu bagus sakeuna ieu lukisan, bahkan salah. Panggil ku raja. Ke, berani amat ieu ngateu baguskeun jeung nyalahkeun. Sedengkeun ieu karya seseorang anu luar biasa. Aya anu ngalukisna. Beureum. Di pelebah mana teu bagus teh jeung pelebah mana salahna ya. Raja ge sarua bingung. Panggil. Coba nyatakeun di harapan manusia. Kira-kira ieu lukisan bagus apa jore? Jore. Miskin ieu berani amat miskin. Kira-kira ieu bener apa salah lukisan? Salah. Nyatakeun coba kuari di hadapan masyarakat. Di hadapan penggede-penggede ieu. Kagorengan jeung kesalahan jelaskeun. Caknya nate kieu ieu tangkal gandrung aja tangkal gandrung na keur buahan tere dipanen berarti mondoyot. Kemudian aya manuk mah di mana ge di mana enclak teh tilo konfirmasi heula setiap dienclakan ku manuk tangkal pare tangkal gandum jeung tatangkaleun pasti ngeloy. Jeung manuk mah biasana sok ngadaharan bebas biasa barang dahar sebab ngaranna ge manuk. Nah ieu dideuleuh ku kula tangkaina teu ngeloy. Nomor kadua manukna bangun isinan. Ieu salah ieu ngagambar. Kos kieu teh. Wah kabeh, ieu bener oge cenah cek jabat. Bener oge. Hiji tangkal adu disinggahan ku manuk kemudian eta tangkal ajeg bae salah atuh nu geus kitu mah. Nomor kaduana gimana manuk barang dahar kadinya ulah isinan ieu mah gambar manukna teh isinan lantaran anu dilukis teh tukangna jadi berarti keur macok ka ditu tanda bahwa ieu manuk teh isinan. Ieu salah raja.
tanya deui leuwih jerona deui kumaha ieu maksudna ieu teh kapan gambaran antara rakyat jeung pamarentah hartina pamarentah teh ieu tangkal gandrung anu siap dipondoyotan ku masyarakat kemudian hartina gambaran manuk eta adalah rakyat di mana bae rakyat mah deuk encrakna jeung irah bae geus di mana-mana ieu teu ngarasa beban tangkal gandrung dieunteupan ku manuk teu ngarasa beban berarti eta teh tangkal anu bangkawarah blon eta tangkal burung raja begitu ditangkap kula mah tangkal cakna lain raja ieu mah tangkal nu blon belah ditu nama ya raja bisa fakir teh bisa miskin ieu teh manuk gambaran rakyat anu deuk singgah menta diurus ku tangkal gandrung sebab di tangkal gandrung aya potensi geus di mana tangkal gandrung dienteupan ku manuk kemudian tangkal gandrung na ajeg bae berarti tangkal gandrung teh henteu tawadu tangkal gandrung nu hebat mah di mana dienteupan ku manuk pasti kudu ngeloy berarti tangkal gandrung teh gandrung tawadu geus didinya dipersilakeun manukna dengan bebas jatuhanana gitulah gambaran antara pemerintah jeung rakyat cukup gambaran gandrung jeung manuk ge nah ieu baheula bae tangkal gandrung geus dilukis baheula eta dienteupan ku manuk tangkal gandrung ajeg bae kuari komo kuari kumaha meureun teh ngagambarna kuarinya urang antara tangkal gandrung jeung manuk asana meureun digambar deui hiji deui di dihandap di hiji deui di dua di dua tilu opat lah dihandap aja lemah opat nu hiji mawa kokoprak geus aya manuk kokoprakan nu hiji mawa tambang geus aya manuk geus tambangan bae nu hiji deui mawa rante nu hiji deui mawa peso meureun gambaranna kitu kuari mah tah hendak nyalametkeun gandrung dihandapna tuh baheula mah eueuh dihandapna sakadar teu ngeloy doang geus jadi kecaman masyarakat begitu dipanggil si miskin teh deuk disiksa aya anu ngabela ulah disiksa sebab ieu deuleuh heula kahirupan sapopoena barang diteliti horenganan kanyahoan ieu waliun min auliaillah kulantaran kanyahoan wali akhirna raja sieun menta hampura maka ieu lukisan diganti ku warima setelah raja hendak menta hampura dididik ku eta wali kuari eta dibelem lukisan nyieun deui ku lukisan anyar masyaallah tangkal gandrung dienteupan ku manuk nu enteup di dieu lain hiji anu endeup enteup ge aya deui nu endeup enteup di dieu loba jasa manuk tangkal gandrung nang ngeloy bari jeung loba na eta tanda bahwa siaplah pemerintah endeup mere dahar ka rakyat urusan rakyat bari aya dina katawaduan urang mah lamun neuleuh lukisan teh salukis-lukis da bae urang lembur mah teu nyaho maknana lamun lukisan aya nu hargana 1 miliar lamun lukisan nu hargana teh 10 miliar lamun lukisan aya nu hargana teh 100 miliar urang mah paling ge jebi nanaonan sebab naon do urang mah teu nyaho lukisan naon maknana naon lamun abstrak kumaha mana abstrak mah geus teu paham urang lamun nya ningali lukisan-lukisan Sufi ti Turki ti Baghdad maka harti ku kabehan ge lukisan jelemana, lukisan alamna, lukisan luhurna, lukisan sagedegeunana, lukisan teu kaharti tapi ku jelema anu nyupi maka harti. Oh, ieu lukisan keur ekstasi poho ka alam dunia, hanya mengingat ke Allah Subhanahu wa taala. Jabarkeun ielah sosok manusia kieu, ielah dihandapna, ielah luhurna dan lain sebagainya. Ta eta kaabstrakanana eta lah nu mahal. Nu mantak di Baghdad ya aya lukisan anu geus ratusan tahun dijual 100 miliar lukisan lain lalagaan lukisan mana mengalukis dia ieu naon ieu lukisan ieu kareta jeung kareta tabrakan Masya Allah guys jeung deui balikeun deui ieu lukisan naon ieu ieu mah jelema heeh pan ieu beteungna gede ieu beteungna gede nu ngagedean beteung sa tah ieu nu ieu oh berarti ieu mah zina heuh tang bisa urang beteung gede dilukis gendut burung geuh bapak urang lukisan teh kos karang itu bah
Masya Allah, Masya Allah. Nah, iyalah kubangka warahna umat-umat mubahira mempertahankan kekufuran. Sanajan Allah ngutus nabi, ngutus rasul mawa mujizat. Kadele kunyana mujizatna tapi terpercaya. Atuh di zaman Kangjeng Nabi urang ge, urang onam kuari teu ningali teu hadiran mujizat Kangjeng. Kapan Abu Jahal mah ningali kehadiran mujizat Kangjeng Nabi nyahoeun lamun dicurug Kangjeng Nabi keluar cai nyahoeun lamun ketika Kangjeng Nabi keluar jelema harareas nyahoeun lamun bulan di hareupeun ku Abu Jahal turun ka handap beulah nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu keluar deui maca syahadat langsung indit deui nyahoeun lamun onta ngobrol jeung Kangjeng Nabi nyahoeun lamun eta tunggul korma teh ngahing-hing ceurik menta suaka ka Kangjeng Nabi eta mujizat Kangjeng Nabi luar biasa kanyahoan ku kabehan kehadiran ku kabehan tapi ku bakawara mah bakawara bae urang mah kuari sakadar dongeng ti kiai di berjanji aya dongeng nu matak dieuwekeun teh berjanji teh ku Muhammadiyah bidah dolalah teh kajen di bidah-bidah ge urang nyaho ti berjanji al jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi abdadi walimlah bismillatil aliyah mustadran fi barakati ala ma ana lahu aula terus dibaca ku urang walum macam min hamli terus dari orang kan ngeunaheun geus aya Syekh Ja'far anu nyieun dibidahkeun ku Muhammadiyah jeung teuing sabab naon urang nyahona ti berjanji dibaca ku urang berkahna luar biasa baca ku urang muludan berkah mah ulah wakaheula berkat nu jelas mah sia mah kadinya bae heran tuh berjanji teh lain hayu kurang diasupkeun ka jero hate tungtungna memanggul berkat tapi eta ka berjanjina teu hormat sia teh meunang cau gede ti berjanji sia eta meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teu ngahormat bloon amat baca kurang masyaallah orang lamun maca وَأَكْرِمْ بِهِ مِنْ نَسَبٍ طَهَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سِفَاهِ الْجَاهِلِيَّةِ وَرَزَيْلُ الْغَيْرَانِ كُوَيْرُ فِي مَوْلِدِ وَنِوَارُ eta kan ngeunaheun urang oh sejarah Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tah dibaca walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhur al-qali mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinati syanifatul munawwarah Abu Abdullah wa kana qadidan jangan kula mah talar kos kitu teh tileutik geus sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya naon sebabna atuh kula ti leuletik di dieu maca sholawat jeung almarhum Abah teu kudu nara teu pernah kula mah bener henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun malam Jumat kula malam Jumat terus-terusan sholawat maca berjanji atuh talar sorangan okos urang ngadengekeun khutbah teh eta di atuh talar khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ieu ngan talar tuh lantak teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener teu pernah ngahajakeun nalar gitu tapi ka talar batur nu salah nyaho kula ai kula mah nu salah boleh salahkeun segala marhaba segala teu pernah nalar ngahajakeun ngan kula lantaran tileutik baca shalawat jeung berjanji jadi inget bae terus masyaallah karim geus barang kabelah dina oh indah amat ieu berjanji masyaallah dibidahkeun Muhammadiyah ku persieun teuing urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat jasa ya Allah urang maca mukjizat bae balik manggih mukjizat yeay teh lain mukjizat sakitu maca doang orang dijemput dianterkeun haju urang dibere berkat eta makna mujizat pohara ka urang eta kok Haji Pudoli mah beli mobil eta mujizat eta pohara jasa masyaallah karim pohara mantap sing ada eta mah kudu disuhun teh mah gua berjanji kudu disuhun mun Haji Pudoli nyuhun berjanji bud kunaon eta disuhun ieu masyaallah mujizat ka beli mobil ya aduh masyaallah kudu mah diminyak misikan mujizat eta dzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin
sakumaha baheula teu iman ka para nabi ka para rasul padahal mah dibere mukjizat neuleuh jeung hadir tapi tetep bangka wala kunaon eta diceplok ku Gusti Allah hatena diceplok dilak dicap ku bangkawaran sakumaha umat nu baheula hatena dicap diceplok teu daek iman yatba'ullahu ala qulubil kafirin Allah ge nyecap Allah nyepok ka hate-hatena nu kalalapir salian kuari di Amerika lain teu nyahoeun kana dongeng-dongeng Kangjeng Nabi di Inggris lain teu nyahoeun informasi geus akurat jasa kuari mah informasi geus lain di surat kabar lain di majalah bae geus di segala rupa geus aya satelit ditampung kuari mah di satelit di awang-awang kuari urang tinggal mukaan bae dek nyaritakeun sejarah ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kangjeng Nabi urang wali-wali nu baheula araraya berikut kitab-kitabna urang kuari mun hayang kitabnya hayang kitab hayang kitab Zabur tinggal diklik bae urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa lamun baheula Kangjeng Nabi Nuh bahasana bahasa di Irak Babilonia Suryani eta teh aya kuari mah tinggal dipencet keluar susu salah mencet hayang nyaho Irak nu keluar eta bumbu kuari badek naon ti mimiten eta baheula nama Kangjeng Nabi Nuh teh bahasana Suryani di Babilonia. Kemudian kabelah dia aya nu nyararaba umat-umat Kangjeng Nabi Nuh teh ka dieu ka Israel ka dieu ka Yordan kebelah dituna terus ka Tajikistan terus ka Maroko campur jeung jelema-jelema urang dinya berbeda bahasana bahasa Suryanina leungit kos urang bae kuari urang di dieu bahasana Sundanya mbak ka Jakarta urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi kemana aja lu lagi ngapain aja ane ente Jakarta kan gua itu ayah cuma Jakarta itu sok sara rombong membalik di Jakarta harus sombong orang Sulawesi balik di Jakarta aju ka di itu ka imahna ka lemburna aju sok sombong ya antara mana ayah waduh sombong biasa kan di kurangan-kurangan orang Jakarta mah lamun sudah jadi udah gitu kan di kurangan-kurangan coba ge orang Jakarta mah gitu kulantaran sombong jasa ieu orang Sulawesi balik di Jakarta sombong jasa urang ditu ge hayang nurutan urang Jakarta ngomongnya nah dikurangan sarua aru atang ari akata udah ompong siapa orang Sulawesi nurutan ya lah ya Allah ya Rabbi nah ieu kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin diurang ulah nyaritakeun di Eropa ulah nyaritakeun di Amerika ulah nyaritakeun di Australia Asia kuari di Asia ge Asia Tenggara ka dieu ka urang Pasifik nah ieu ambalaya kafir jalain teh nyaho nyana informasi kafir di urang teh palalinter janyaho di Indonesia mah ulah mulut samulud-muludan komo di Jakarta mah nu mantak Ahok marah ge ulah nyaritakeun Muhammad cakna marahnya na mulu dan rajaban orang mah dimarahan dia terus wae sebab eta mah dipake ka cinta ku urang dibidah-bidah terus wae diharam-haram kajeun kunaon eta meluapkan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dibidahkeun makin gede-gede begitu aya Muhammad dia ngabidahkeun di dinya aya jawara tukang ngaduk kotok mabok dinyana aya ngaduk kotok aya judi aya begitu ngadenge dibidahkeun saha nu ngabidahkeunana tandingna aing budak muludan kotok aing peujit ku sia hebat jawara kan beres kana mujid kotok wah muludan amprekan lantaran jawara nu ngayakeun wah luar biasa beres muludan beli kotok deui enggak saya masa muludan doang cekna ngaduk kotok deh kotrek Teu bagus itu jawara di urang. Nu sakitu ge geus alhamdulillah teu meunang kasuat-suat di urang. Nah, ieu kunaon ieu? Kristen nu aya di urang teu iman ka Kangjeng Nabi. Yahudi nu aya di urang teu iman. Budak Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman. Oh, yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Diceplok ku Gusti Allah. Seakan-akan geus teu robah
lamun urang nyeun kwitansi kemudian make materai ceplok geus terobah deui ketika aya perubahan sidang menang urang sebab geus aya cap yatba'ullahu ala qulubil mentak urang mah teu kazamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu mahal jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus. Padahal mah teu kazamanan para sahabat para tabi'in teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi. Teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi hanya dongeng-dongeng ti kiai nu nyaritakeun mukjizat tapi nyulusup ka jero hate urang iman ka Kangjeng Nabi sanggeus iman urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah demantak urang muludan keur aya di surga sebab nyaritakeun ahli surga. Teu pernah urang teh karambanan kabarengan urang kazamanan ka Tuan Abdul Qadir tetapi caritaan-caritaan jeung elmuna aya urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali nyulusup ka jero hate urang komo mun nyaritakeun karomah para auliya Allah urang cinta teu kabendung ku urang di bidah-bidah Wahabi mah apa itu? Nggak bidah-bidahnya mah kahaul-haul Tuan Syekh kahaul-haul bangsa kajen teuing. Hanya urang nu nyaho, hanya urang nu ngarasakeun kacinta urang ka wali Allah. Geus bae urang mah sakitu bae di bidah-bidah sok ke di akhirat balap sia jeung aing. Sakitu bae. Boleh hese-hese sia ngabidahkeun. Sia aing mah aing bae dek cinta ka wali aing. Titik geus sakitu. Teu cenah beusi ka neraka, aing ge beusi sia ka neraka bego. Siang ngabeusi-beusi ka aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia. Leuwih ti beusi aing mah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Wa ma wajadna temanggihan kaulan wagung kana lolobana manusia min ahdin tina nyumponan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah. Hei arwah, nun Gusti. Alastu bi rabbikum? Lain tak kaulah pangeran jen. Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei. Rek nurut teh ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat nyaan mana di parentana teh bakal nurut beuh Gusti buktikeun ku Gusti di mana abdi engke ke alam dunia ke balik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan hega tuh tah eta janji urang baheula di alam arwah terus dikaluar-luarkeun ku ari tek Ahok teu iman si siang-siang melingseng teh cinglu teu iman insyaallah stegwan teu iman loba jasa si enci teh aribat eta kabeh teh aribat nah ieu lah wa ma wajadna li aktsarihim min ahad teu manggihan kaulan wagung kana lolobana manusia nyumponan perjanjian yauma akhdil misak dina poean jarang jibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran mangga Gusti tapi geuning bukti nama henteu wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi urang mah kuari alhamdulillahirabbil alam di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna urang kuari alhamdulillah akur cek Allah Islam inna dina indallahil Islam salat alhamdulillah sanajan subuh jam 7 Allah madini tetep kodoan malaikat ge wah si mah kodo deui ka jeung kuku mah ge masalah geus lah ta eta kita puasa alhamdulillah puasa zakat haji malah di Indonesia memunggah haji teu antrina luar biasa sadunya
paling antusias haji Indonesia. Kisah ini 2 Indonesia pohara jasa datang ke kuari duit sabara triliun beureun lantaran nungguan anak urang kuari ti 5 tahun 7 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun 23 tahun lain lalagaan berarti antusias jasa kan pohara geus kajian pae ge geus daftar wah masalah geus cenah teh masalah eta kan sangat antusias berarti kan nek ngabuktikeun golu bala syahidina mantap ieu nu mantak darek ngaji ka dieu kunaon baheula janji abdi bade percaya ka Gusti tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho abdi teh hayang nyaho mantak ngaji ka dieu tah ieu teh urang kuari ieu keur di sorga ieu kan manya di sorga aya tukang uduk sagala aduh Gusti mujarab tukang uduk tukang sate sorga kos kitu amat sih maknana urang teh keur aya dina sorga sebab naon sesuai jeung janji urang baheula di alam arwah ngan lolobana wa ma wajadna li aktsarihim min tah nu neuk ngabangun sumarekon di dinya eta teh nu jalir janji ka Allah nu geus jelas-jelas perumahan di ditu eusina Kristen kafir-kafir maluyung mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah tah Kristen nu ambalayah di urang Yahudi nu ambalayah eta nu jalir janji ka Gusti Allah teu kejeun teuing hege sakayangnyana geus tu penting salametkeun urang sing hadet niat urang tekad urang ucap urang awas ulah datang ka tergelincir tina relna salametkeun wa ma wajadna aktsarahum lafasikin jeung sanyana wajadna kaula manggihan agung aktsarahum kana lolobana manusia mah oreng lafasikin lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik ieu cak Allah lolobana manusia teh jalir janji cak Allah lolobana manusia teh horenganan pasek cak Allah kuari mah satangerang we sakabupaten Tangerang aya sabara kecamatan satu kecamatan aya sabara desa sadesa aya sabara RT berarti umatna kahitung sakabupaten teh aya sabaraha umat Islam kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha sanggeus belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha anu sok salat konsisten aya sabaraha anu sok zakat konsisten sabaraha anu salat nage khusus sabaraha barang dihitung-hitung sakabupaten hiji-hiji acan aya anu khusus hiji dua mah meureunna anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu adzannya na, nu qomatnya na, anu berjamaahnya na make sapeker deui geus lobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya bareng di deleunya anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu moal bejakeun lah. Itu bae pokona mata Gusti Allah horeng bener ieu wa wajadna aktsarahum lafasikin urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu urang nu kaluar tina ayat ieu lamun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah mudah-mudahan urang ditetepkeun iman Islam dikuatkan iman Islam sehingga iman Islam urang kabawa maut di akhirat urang disalametkeun ku Gusti Allah diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalawan sebab kanjing Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam lama kutila samangsa dan batanya Zakaria dan bunuh apa sabauna alpan 70.000
wa qutilalan dan bunuh bisababil Husain kalawan sebab Sayyidina Husain sabamiati alfin apa 700.000 agama gola atawa kaya oleh ngucap ya raw inta ustutu ya gaul waral hafiz lalu diriwayatkan sebagai hafiz Abu Nuaim kuniki Abu Nuaim annal fasaqata satuhune pirang-pirang kang fasik lemma qatalu iku samangsa mata ini ya fasaqah Ali al-Akbar ing Ali al-Akbar wa ladal Husain tegasana kesina Husain talabu Zainal Abidin maka nyuprina ya fasaqah ing ki Zainal Abidin alladhi huwa 'ala al-asghar kang utaya Zainal Abidin iku tetep ingat sekang cilik liaqatluhu depan entang ngabunuh ya fasaqahu ing Zainal Abidin fawajaduhu maridan maka nemulah ya fasaqahu ing Zainal Abidin ingkang gering fatarakuhu maka ninggal ya fasaqahu ing Zainal Abidin wa kana ummuhu lanana apa umur Zainal Abidin hina kutilu waktuna wahina qatalu akahu waktuna mataini ya fasaqahu ing dulure ya Zainal Abidin 13 sanatan ikut 13 tahun sumannahum qatalu kali-kali satuhuna ya fasaqah ikut pada ngabunuh ya fasaqah hu ing akha ba'da zalika ing dalam sausane mangkono dalam sausana mangkono talab bimudatin kalawan samasa wa hamalu rasah lan pada naranggung lah ya pasako ing sirahe aka ila Misra maring negara Mesir bi masyarih ing dalam kubur kang nggon atau kang mati syahid ya aka qariban dari parak min mujratil qal'ah saking mujratil qal'ah min Nil Misra saking Nil min Nil Misra kama raituhu kaya barang kang ningali sunhu ing maktuban ingkang ditulis ala gabrih ing atase kuburan aka bi khatin grim kalawan tulisan kang dingin nuluikeun caritaan tentang pembunuhan Sayyidina Husain anu terus disaksra ka putra-putraan etik ye diriwayatkeun bahwa saenyana kalakuan dibunuhlah sabab terbunuhna Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam waktu dibunuh Kangjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan kena dibunuh deui 70.000 manusia ahli Allah masyaallah wa kutila jeung dibunuh bisa babil Husain ku sabab Sayyidina Husain sabamiati alfi 700.000 manusia anu dibunuh deui soal pembunuhan terhadap ahli Allah teu aneh jeung teu pernah mundur ahli Allah urusan maut geus jadi biasa nu di Irak mah di Irak teu aneh berjuang teh urusan eleh jeung menang lain urusan urang teu penting berjuang geus teh gimbir urang Irak mangsa Irak Iran Persia teh negara-negara kuno teh baheula agama gola intah waral Hafiz Abu Nuaim Kiai Hafid Abu Nuaim nyarioskeun annal fasaqata saenyana jelema-jelema anu buang kawara nu para rasik begitu manehanana ngabunuh Ali al-Akbar putra daripada Sayyidina Husain Sayyidina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar kuburanna di Iran Ali al-Akbar aya Ki Ali Murtadha aya Ali Akbar aya deui kitu Fadl itu makam rame di Iran rajas jelema-jelema nu para rasek neangan nadina ye ngaranna Zainal Abidin nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dek dibunuh teangan disaksak Zainal Abidin kapanggih Zainal Abidin teh pawajaduh cuman keur dibere muriang panas ngahodhod Zainal Abidin teh kulantaran muriang pataraku diantep ditinggalkeun harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yani Alil Akbar Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun diantep anu mantak ieu thariqah teh Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Sinali ti sana ka Sayyidina Husain ti Sayyidina Husain ka Zainal Abidin kadinya jalurna kadinya thariqah nu moana basa dunya kitu bae malaikat Jibril Gusti Allah malaikat Jibril Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali lamun anu kitu ka Sayyidina Abu Bakar aya Sayyidina Ali mayoritas
Sidina Ali, Sidina Husain, Imam Zainul Abidin. Eta Imam Zainul eta tah. Masya Allah, nu jana salapat sebab harita waktu kerduk diberunu dibeakeun kabeh zuriat Kangjeng dibeakeun manehanana muriang. Berarti muriang teh aya manfaat. Muriang aya manfaatna. Ongkos duka mari ieu teh kapal saurang teh teu kaluar kapan pasporna nyana mah teu bisa. Nah, begitu jana teu bisa kan marah nyana. Wah, kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kaparagak alhamdulillah. Berarti kan eta paspor teh kaluar teh alhamdulillah. Sarajeng nu ojol teh nu ojol sarua bae. Aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh diojol baik bae tuh maneh bae tuh kursi diojol nyana mah teu berangkat. Berangkat. Terjadilah kecelakaan. Nyana alhamdulillah hadena ojol. Tuh kan gitu. Dimana kurang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah. Lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati, kemudian kabogoh urang dibawa batur, deleukeun aya hikmahna ge di satukangna. Ulah sok marah. Naon hikmahna? Horenganan stres. Tah lain hikmah mamala. Aya hikmah. Dokter carita doang. Aduh, sia kunaon ngajang jawing amat. Bogoh dibawa batur. Sia elehan amat. Nah, kunaon atuh teh disusul? Nislah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Geus teu daya teu upaya bae lumpat ka dinya. Bagus teh geus. Geus mah kumaha Allah bae lang geus takdir Allah. Pasti aya rahasiaan di satu kangenan. Lalaki kos teu boga peler bae. Nah, geus kajeun dah peler mah aya ieu. Ajeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler. Itu sian teu marah, geus moal geus aturan ti Lauhil Mahfuz na berarti geus. Luhur ya budak ge luhur. Luhur ya budak ge luhur. Jadi ledek naon ge terus bae, geus sabulan 2 bulan setahun bener. Aya ceng. Acing bangunna ieu, can boga pamajikan. Encan. Ieu milu ka ditu. Ka mana? Ka imah adi teh aya naon teh aya bae ka ditu aya ditu dae kaceng tadi dia sagawe-gawe bae kaceng oh teu teu naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak mangiceupanna mungkin inilah rahasia Allah atuh Allah mah nieun rahasia babari jasa. Ya emang kumaha gitu terus kadina main mata adalah panah asmara menembus. Aduh tanya ku bapana Neng Neng kumaha mun dikawinkeun ku abah kasaha aya abah boga pilihan saha abah anu embung oh eta embung mah maksa abah mah aya deui menang sabulan aya deui nu hayang ka Neng nu hayang ngalamar saha anu embung geus 3 embung bae aya Neng si ieu embung bae hayang ka saha itu Masya Allah cak bapana dibabawa sia ka dieu ku aing teu bebersih dibayar ku aing horenganan waduh buaya makan tanaman. Tapi beureun geus rahasia Allah geus lah apa mah geus ridho bae nu penting bahagia bae atuh ya rumah tangga geus masalah geus ngapa mah nu penting bahagia di dunia ieu jamal kebal sia kadeurna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh da dunia ieu di abah ge jamal beak geus lah pokona mah tah kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogoh nu itu tunggu aya rahasia di balik udang. Masya Allah Karim pokoknya bang guys nuan urang budak rahasia Allah asal urang sadar aya kayak aya urang ngangen kurang sadar doang urang ulah mun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideuleu ku Gusti Allah sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideuleu ku Allah. Urang diberi penyakit sodmatil ulana sabar ti Allah itu saran mah masalah ngan ti Allah sadar urang teh ta eta teh sodmatil ula Allah bakal naikeun derajat urang leumpang ye begitu urang leumpang ditajong boblok ka batu teh neuleuh meureunana cak batu emang aing irahan neuleuna jadi ngerti balik teh neuleuh sia kunaon nyarekanana aing cak batu
eta sodmatil ula urang ngarasula teu bagus tapi lamun urang ditajok masyaallah alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ieu ka batu poe ieu geus Allah naikkeun pangkat ieu eta sodmatil ula muriang urang ieu bos ka anu geus rumah sakit anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarak sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nyeunang geus kumaha Allah bae pan ieu kakarak kadenge ku ba Allah deuk naon deh atuh geus beak sagala ta eta mah teu direken tah Bos kitu mah teu direken ka Allah. Jadi sunnatul ula nu direkenna teh pertama kejadian. Masyaallah. Tah lamun urang boga kabogo, segak ku batur dikawin. Alhamdulillah. Bisa nyebut alhamdulillah. Iya tuh geus nang Allah. Geus nang Allah, geus kumaha pasti aing kajen ku kumaha digantian ge ku Allah. Ya, aing geus yakin biasa. Bener menang satahun teh ya. Aya. Saya can kawin ya. Yuk kalau murahin. Dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat ai bae leumpang. Hayu atuh berangkatnya na milu ka lemburnya. Masyaallah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina. Aya jahe. Masyaallah imah boga mobil boga perusahaan aya. Mantep. Geus lah geus masalah geus. Sia da ka dieu. Masalah geus. Barang dihitung-hitung umurnya 55 tahun. Si dek-dek ajen lah, sugan pendek umurnya nak. Prak angel kapaeh deui. Ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur. Ngan dibalik eta masih aya hikmah. Je, pokoknya Allah mah kitu bae. Nah ieu Imam Zainul Abidin muriang dibunuh kuari wali-wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin sadunya kabeh diburiangkeun ku Allah selamat masyaallah karib tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang urang muriang dibere leuleus di mah bae kuari matus di mah diajak ku babaturan ka diambung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek urang gairah secara zahir mah karunya, secara batin mah nu biasanya na adur-aduran maksiat jadi henteu. Nu biasanya na adur-aduran obrot jadi henteu. Nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah. Nu biasana tilok maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae. Bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya. Dipake mah tilok. Tuh kan? Aya rahasia, urang teu paham rahasia Allah. Endeup ngabalikeun Allah ka dirina, aya nu ku gagah, aya nu ku ilmu, aya anu ku dunia, aya anu ku muriang. Eta mah urusan Allah. Urusan Allah mah urang teh kembalilah ka Allah, ditingali hikmah-hikmahna. Masyaallah. Cuman urang bodoh, hanya wali-wali Allah nu nyaho. Wali Allah mah nyaho ngan ieu muriang kitu maksudna. Ieu sugih ieu maksudna. Ieu teh boga jabatan ieu maksudna. Artina maksud teh aya anu cilaka, aya anu bahagia, geus nyahoan wali mah nyaho. Diberenya oh ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka. Oh ieu ku sabab sugih bakalna salamet. Oh ieu ku sabab susah bakal salamet. Nyaho tah. Aya anu sugih nyalametkeun, anu sugih nyelakakeun, susah nyalametkeun susah. Ha dibere terbuka ku Gusti Allah, wali Allah mah plak ngan teu meunang. Nyana ngomong secara tasrih paling kinayah sebab lain nabi. Nah leutik keneh ngan alladzi huwa 'alal asghar maksudna nek dibunuh tapi kulantaran muriang henteu maka harita umurna 13 tahun summa innahum qadaluh dulurna Ali al-Akbar dibunuh. Nah, sanggeusna dibunuh, sirahna dipotongkeun sirah. Ceger. Biadab da urang luar negeri. Ulah aya cak nya turunan Kangjeng Rasul, supaya putus. Disikat habis. Eta sirahna dibawa ka Mesir, hibasyadihi gabiban min majratil gal'ah. Di kuburan para jelema nu maut syahid min Nil Misra. Aya dinya deket min majratil qal'ah kina bengawan Nil Mesir
sakumahanuku kaula cek musannif ningali tulisanana ala gobri bi khatin qadim tulisan anu baheula aya di Mesir bengawan Nil kemudian kabelah kitu non kana kidul tadinya aya itu kuburan Mashhad artinya tempat-tempat jelema nu maut syahid di dinya di kuburan. Oh, orang lamun ningali pakuburan di Mesir ahli-ahli Allah pohara. Di Mesir mah geus pohara, ngan ka pohara ada tuh pohara di kotorna di pohara jasa sampah di mana-mana. Eta urang ziarah ka kuburan Imam Syafi'i belah dieuna teh jajaleunan Imam Waqi'. Ziarah cukup di jalan bae. Lantaran kotorna pohara. Ahli Allah ahli Allah lo bajasa di Mesir tapi kuari terurus bentuknya mungkin ke bentuk demo tadi Al-Azhar ambalaya sampah-sampah meureun sebab ieu teu satuju jeung pemimpinna keur diantep turut dibersihan mah gampang di Mesir mah sadaekna ditut lapangan dibelum dan lain bentuk demo ti masyarakat diantep bangawan Nil ge geus terurus terus bangawan-gawangan nu lainna kan gitu ngaranna solokan-solokan anu ti bawangan Nil sampah hideung caina kos gitulah ala kadar cerita Mesir jeung ieu sirahna dikubur kitu di Mashhad eta min Nil Misra kamar ayat tulisan dakhatin qadim wa indahu rasul sayyid zaid wallahu a'lam bissawab.